Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rerencangan sampurasun. Moga-moga orang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Dinten ayeuna patepang deui sareng ticarani dina pangajaran bahasa Sunda. Tah, dinten ayeuna urang bade diajar bahasa Sunda, materina mangga ku teacher di share. Ayeuna sok perhatikan materi anu ku teacher share. Mangga, moga-moga seueur manfaatna kanggo urang sadayana. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rerencangan sampurasun sehat sadayana, mugi-mugi urang sadayana aya dina kaayaan sehat jeung aya dina lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dinten ayeuna urang diajar bahasa Sunda perkawis ngenal ngaran sasatoan. Ya. Ngenal sasatoan. Seueurnya ngaran-ngaran sasatoan anu aya dina bahasa Sunda. Kanggo minggon ayeuna teacher bakal masihan terang sakedik ngeunaan sasatoan anu ku hirep kenal, sasatoan anu aya dina sadi dinten. Catat dina buku catatan ku hidup. Siapnya kahiji aya harimau. Harimau bahasa Sundana nyaeta maung. Teras aya deui manuk. Burung bahasa Sundana nyaeta manuk. Kucing bahasa Sundana nyaeta ucing. Hayam bahasa Sundana ayam. Teras ikan bahasa Sundana lauk. Aya keneh ye. Domba bahasa Sundana domba saminya. Teras aya deui capung. Capung bahasa Sundana nyaeta papatong. Lucunya. Teras aya deui orai. Orai bahasa Sundanya dari ular. Aya deui ulat. Nah, ulat ini bahasa Sundanya hileud. Aya deui tikus. Tikus bahasa Sundana berit. Nah, itik. Itik bahasa Sundana nyaeta entog. Nah, kecoa. Kecoa bahasa Sundanya cucunguk. Lucunya. Masih keneh ya. Lanjut. Angsa. Angsa bahasa Sundana soang. Terus kerbau munding. Ya, lanjut. Belalang. Belalang bahasa Sundana simet. Terus kupu-kupu bahasa Sundana kukupu. Aya deui burung hantu. Burung hantu bahasa Sundana buuk. Masih ada nyamuk. Nah, nyamuk bahasa Sundana reungit. Toselanya sakieu helanya minggon payun ku teacher dilanjutkeun deui nya. Nah, hatur nuhun. Catat dina buku catatan. Moga-moga seueur manfaatna. Tetap sehat,
tetap jaga kesehatan, tetap happy walaupun masih belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.